Waalaikumsalam. Ayo non tuh main ke dia. Kamari di dia bos yo di kebon. Si Joni mojok jeung awewe. Terus kunaon? Teuing saha bom eta awewe eta mamang teu nyaho eta. Saanya. Kumaha mang ciri-cirina? Pokona mah bos jangkungnya. Jangkung lempeng dong terajem bos. Hara mang eta ngomong. Ngejeding dong tar aja. Kanyataan eta bos doang kitu eta. Gelis sapina. Wuih. Erang bos pokona malah. Eleh itu pokona mah Cihulu ieu ge jog-jog. Biang kayak gitu mamang. Hayu. Kunaon hayu? Lulus. Udah ngejeung neng. Ih, tuh hayang aing. Anjing neng. Lebay sia mah. Anjing neng. Ih, ku lebay hayu ih. Kunaon anjing hayu ih, ku lebay. Ayo ge. Geran. Neng dup neng. Ih, ulah cenah kala. Lah, mau beukieun ka amal kala ge. Ih, ulah. Geus geran. Lulus ya. Ayo ge. Ya tadi diuk mau ngongko tadi. Ih. Katak pandiuk. Gerangan Kang diuk mah. Boleh mang hari kitu mah. Tangan yuk. Ayo siap. Ulah hayu-hayu kemana ya mang lempang na kamari. Kabah ditu bos, sebabna mamangnya kamari eta ditimpugan ku si Agis jeung si Aji eta. Pakai naon? Pakai kalapa bos. Geus hayu. Ayo bos, coba urang. Bangsat doangnya. Samet mah rada ngeunaheun. Kan tadi gua ge diajak diuk embung kala ge kan sawaneun lama. Mun teu bae teu sieuneuh, ja beungeut ajonina ge siga kala. Ih, neng gua ada ngomong teh sineun ge ka awak aa. Pernah punya rokeun beungeut ajeng kala. Waya bae neng mah ih. Aduh, ngomong gitu neng. Bisa bae neng mah nembalana. Bohong lalagaan. Neng. Nu kamari saha Sa? Nu kamari? Anu mah jideung. Heeh. Laulay nyaho neng mah. Tang biasa, nu boga kebon didinya meureun. Ayolah neng kitu teh. Oh. Nang tempat nu sejuk. Ayo ge. Lieur aing mah ya. Ojeng ngira lieur tarambu teh aing mah. Mah ya urang. Ayo nang tusukeun yuk. Ieu sigan ku bangsanya ieu nya. Wah tarawah lauk. Jeruk sigan amat dak ke. Kan loba laukna. Aing geus dia nyokot tusupna. Nyokot tusup. Siap, siap. Woi, ka mana nih dia? Ih, salahan. Kayak kedeung. Ai ka dieu. Aja, nguseup. Yo jejerna dulu tuh we, lurus dia ho. Si dia sigana ieu nu loba laukan mah ye. Coba tom dia belah ditu tuh. Nguper tadi. Deet belah ditu mah. Deet, ieu nya ho. Biang, coba bisa ka dieu. Ieu nih. Jadian. Kayak kedong, pasang pancingan ulah kedong. Somai. Hei, somai. Wah, doangna boga duit yo. Nah, dagang somai di tengah jalan mah. Pan Bang Edi mah geus biasa ka dieu. Coy. Lumayan beli somai mah. Mana yang dek? Atuh bawa duit teu. Geus geura mesen baheula. Oh, siapnya. Awas. Bener ya. Dijieun keur bae. Mang. Ulah ke kolopok. Mang, 1000 nya. Wah, 1000. Ih, alabatan 1000. Tuh, Hei, somai Bandung. Pura ku 1000. Ayo lagi di lembur. Oh, nambah sih. Terus Mang jenkeun Mang oh, 2. Sabaraha ieu? 1000 tuh kami ge. La ilaha illallah. Berarti da boga hutang ka aing nya. Oh. Itu bae mah. Oh. 1000 mah. Mang kayak kadang-kadang. Ai, naon deui? Nong duit heula. Aduh. Ampun apa emang? Wah, kacau ya mengalalaga Ampurannya? tengah rade karena kayak Ini, penglaris ini, ya ini. main. Kunaon Aing mah. Kantongna kekeringan ya? Ayo, Oke, ayo. kacau Kumaha? ya mah. Enon mah? Woi, budak bos, budak. Anu kamari teh si Agis jeung si Aji, anu nimpugan mamang teh, bukan apa 2 hulu. Lain kedeng. Eta baru dak naon tah. Wah, nguseup bos, yakin nguseup. Geus saya kubluskeun lah. Ayo, gas, geura. Doang kebeneran. Weh, Ji, mana ini laukna aing mah teu menang-menang kieu jeung dia mah ember kuat nahu kitu jeung aing mah. Aing heran dia ka lauk. Aing, coba urang embungeun meureun jeleu dia beungeut na goreng. Eta dia. Woi, bangsat. Woi, dia. Sok, udah Bang, ayo Bang.
Aduh, bangsa teh budak. Aduh, geus ulah di eta bos. Kalau nggak surang tangan eta be, kebuku si Joni ta. Tah, lamun kabogoh si Joni berikutin si Joni nama Mang satu yuk. Hengus siap. capek aing. Oh. Udah ganjel mau ke situ. Kek, sendal di mana yo? Sendal. Malah mah meuli, neng mah lapar ja. Aneh mah dulu duit nang garing, pohon teh mah duit. Oh, Kenananya? mau geus ya Boleh kenana? orang ai eta memberi mah duit kek. Iya. Aduh, kue lah. Ya kue naon tuh mereknya? Benang dia kuaing. Ayo dia kuaing. Dia maling dia. Bau teh, Bau bau. naon sia? Bau-bauan. Wah, Bau teh, bau. bau naon sia yo? Ayo sia kue aing mentok-tokot Bau mah celana sia. RT, bau. Sia anak mangkara sianya. Ayo, apa ngomongnya main? Ayo. Ayo. Apa sia? Ayo. Aduh. Bangsat sia kuaing. Ayo. Ha, iya bos yo. Asa kenal dia. Iya bos. Kemin. Anaknya omonya. Mohon ah. Geus ulah ieu mah anaknya omo. Anak Om bos. Ustad di urang. Woi, ustad eta. Nyaho sih katalah nama kitu. Oh, ulah bos lah. Hah? Oh, ulah lah. Terus di urang ka mana? Nong kebun bae bos urang ai kieu mah. Ayo geus lah. Nong kebun bae. Aston. Askeun lah. Wah, dibas kuaing lah. Haram ngomong teh. Bau jengkol buruk. Saha eta ah? Belagu teuin. Nyaho teh. Bau jengkol buruk abang teh. Ini. Capek aing mah. Aduh, aing mah geura eta ka si Karmin aing mah. Dendam aing mah. Dia dendam tuh ka si Karmin. Dendam geura panggih ku aing. Dijailan ku aing. Dia anak kumaha? Teuin lah ku kumaha ge. Oh, geus kayak balik yuk aing mah. Aduh, sendal aing di mana ketinggalan ti ditu deui. Aduh. Capek. Hayu awi ya. Woi, Mohon cenyaho nena. Kayak sing carakan abah kayak abah datang. diantarkeun moal. Moala ah. Diantarkeun di neng. Ulah lah ah. Antarkeun jing. Ih, aing. Ulah nya ah. Antarkeun jana naon di jalan. Aing. Ayo dia aya maksa mah. Oh, yun. Kabut ya di jalan. Aduh, ji etanya si Karmin ya. Begitu ka urangnya. Aing mah teu sieun ka si Karmina mah, aing mah sieun ge suarana aing geram dong naung. Ih, ampun aing mah. Jailan di bayu. Make naon jing? Si Karmin mau teu akuna naon? Urang nyen babeletokan. Babeletokan. Oh. Emang nasieun gitu kan babeletokan? Itu pan purus murun. Emangna dia bisa nyin babeletokan? Bisa lah babeletokan nih. Oh, geus ge geura nyeun, cokot golok da ge. Nyokot golok nah heula. Oh, Ka imah. ieu si kana biang ya awina yeuh. Lutik panjang deui. Biang. Ayo ah, ada kejar heula. Ah di sebelah neng. Tuh, bukulan ama. Oh, Bolu-bolu lagi soalnya. kunaon ah? Ayo urusan. Oh, Biasa. Akhirnya. ayo ga. Kunaon ah? Panteran nih. Ya. Dadah. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anjing lebat leungit di kantarawang nya bau tai di ge. Kantarawas eta tai geus para poe nya nyampe hidung kitu aing. Bukan milihana, oi. Dia nyampe deui be. Masa gancang amat ya boga naon gitu. Ya ieu meureun ieu. Dia meureun ieu. Nah, iya baik. Ieu bae. Geus aing ge pangjieunkeun menu bagus. Coba ge kumaha nyieun anjing dia. Coba diuk teh dong kok. Bos. Ainu tadi kapenak eta. Sate ya bosnya. Eta mah anak-anak si Omo. Oh, anak Om bosnya. Woi. Ulah Cantik eta bos. Aduh. Nu anak pakai kasayang ku ki Omo. Waduh. Sampai nyerikeun. Nun anak nama eta urang si Joni geus dikumahakeun mun kurangnya. Waduh. Anjap. Sedikit amatnya dengan yang Karin. Lah kantongan separona. Aduh. Jadi lele sawakir diuklan lah. Awas. Aduh. Gara-gara lingin Karin aja jadi ragag. Aduh, tapi ilang ragag. Teh nyeri. Aduh, singit amat. Emang teh nyaho sorangan mang, kaki Omo.
Atuh teu nyaho bos aing sebabna di parapatan Cina bagi 50 tahun eta kaki omot teu nyaho be bos henteu. Gak narawang, bebel amat manggil 50 tahun he. Atuh ho bos. Iya ho mang. Coba kene tah di kamari ieu, cenah geus badul ge. Barala kene. Tanah kieu mah bos mending dijual bos supaya loba duit. Hayang aing. Para abah pakai dijualan. Lah di mana arit nih bos di bawah teu nya? Pake leungeun kunaon mang. Geus aing mandi heula ka dieu. Oh bos geura mani lah ka ditu nu pakelongan belah gas lah. Ayo kita makelongan mah deuh. Alhamdulillah geus kejual ieu rongsokan. Kemana ieu Bos Joni nya? Aduh. Bek. Ih, Jon. Kenaon ya Jon? Tuh, Ih, kumaha? Wih. Hebat ya Bek. Eueuh. aku Jon. Aduh. Lakunya. Alhamdulillah ya. Aduh. Sakunaon Jon? Biasa Bek. Tinggi teh leungeun ge. Ih. Buat nyakel leungeun ieu. Dengan anjing Jon, dengan naon? Aduh. Lain leungeunan ge Bek. Aduh, kantongan Bek we jeung isuk lah. Ih. Oh, si leungit ieu aromana. Dong jelema edan dia. Sama Bek. Kieu paling gerbunga hartikeun mah. Aduh, pokoknya mah pe mah oh my god bela. Yang oh my god. Aduh. Kumain wajol ya ka dia. Arak ieu doang banyak barang urang wah. Heeh. Aduh, alhamdulillah burungnya. Iya ya, cara yang bebetulan untuk bapak aing ge kieu. Kumaha anjing aing mah jatuh bisa aing mah. Da beli ikan bae iranyeun aing mah. Oke. Aing pangjieunkeun pang bagus nanya oh. Supaya kada jubur si Karmina ngajel teteh kitu. Geran anjing dia mah beul-beul teuing nyeun teh aing mah. Oke, jeung sabar. Aing geran. Butuh anget nih sini tuh. Henteu goblok tuh, tai saha bawa geus hideung. Oh bae teu misi kek bet di dinya. Geran. Oke. Oh, geus nya aing ka dalam mandi. Ang segera ka ditu. Buut oh iya Jon. Oh. Nu kopi mah gerang ngopi bae. Oh. Ye geran anjing dah mah heubeul amat teh geran anjing. Oke, dicepat aku ingin punya kalau golok ya aing ya. Ya mah kitu amat ka babaturan ge. Kana anjing geran anjing dah mah Oke, kedeung hayang kenceng bung. Oh geus geran ke. Bobol dia mah. Aing. Geran anjing dah mah aing pas aing mah heubeul amat teh ih. Mun kitu doang eta. Heeh. Aing nyolokna kunaon? Woi, Cek urang nyen deui. nyeun deui, make naon nyolokna? Ke ieu tunggul kelapa. Tunggul kalapa. Tunggul kalapa mah gede. Depan meureun dileutikeun. Ih, masih. Bener bae dia mah, tunggul kalapa. Ya. Nah, menang hiji eta. Ye, anu aing can gitu. Oke. Ih, aing hobol. Jangan kan nu bagusnya. Oke, sabar. Lieur aing mah. Weh, hore. Euy, ore, ieu nu aing nyai yo, bagus ieu mah. Sia ieu. Ih, hongsting lah. Ayo urang Aing nyen cocorokana ira yo. isuk bela aing. Bae, age urang kore balik ke layo. Ayo. Ayo, mantep yo. Urus ieu. Oh iya, ayo lah.